Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Meta Putri di kelas 12 bahasa. Di dieu abdi bade ngajelaskeun cerita dongeng nu judulna Telaga Warna. Baheula di hiji karajaan Jeruk. Di Tatar Pasundan aya raja anu adil jeung bijaksana. Sanajan kitu raja jeung ratu masih keneh hararewangan sabab henteu boga budak. Aranjeunna tuluy naneda ka Gusti Nu Maha Suci supaya dipaparinkeun turunan. Teu lila ti harita kahadian Gusti dibales. Ratu kandungan lila ratu ngalahirkan putri anu kacida gelisna. Putri eta dibere ngaran Nyi Endah Wangi. Raja jeung ratu kacida nyaahna ka anjeunna, nepi ka sagalana dipasihan. Nalika geus dewasa, Nyi Endah Wangi jadi bujang manja jeung sombong. Anjeunna teresep dibere nasehat. Komo deui lamun dititah masrahkeun barang ka batur. Dina hiji waktu, raja rek ngayakeun hajat pikeun putrina. Sakabeh rahayat jeung panganggung di karajaan diulem. Dina hajat eta rahayat masrahkeun kado-kado anu endah, aya emas, perak, jeung batu permata. Tapi Nyi Endah Wangi malah ngarasa teu resep, malah nyindikahan kado-kado eta. Anjeunna marah-marah jeung nyapirakeun rahayat. Raja jeung ratu kacida sedihna, nepi ka ratu cerik ku alatan kasedih anu jero. Ratu ngucurkan cipanon anu loba pisan. Tiba-tiba taneuh gempungan, langit jadi poek, jeung hujan turun kalawan gede. Cipanon ratu ngalimpah. Jadi situ anu endah kalayan warna-warni anu engkena dipikawanoh minangka Telaga Warna. Ti hartina rahayat jadi sadar yen kahadian jeung welas asih penting pisan, sarta kapercayaan ka raja tetep kuat. Telaga Warna janten lambang kaendahan sarta pangeling-eling pikeun henteu jadi jalma sombong.